Nagara Mespat. Unyuk sumangga kaula nun Raden Sumantri kaula sudi kaula suka dipiukumku Kakang Arjuna Sastra. Mangga. Hayo. Mana ieu? Pade kanu mana kan? Anterkeun ke babakan. Aya anu pasaran 15.000 sareng 20.000. Juragan Sumantri mawa putri nya euy. Aduh, dawala naon? Nu hareup jeung nu hareup. Ya urang papaitan heula ye. Jalannya Kang. Nu hareup jeung nu hareup, nu tukang jeung nu tukang. Kira-kira goceng goler Kang. Anu pangker mah pasaran 10.000 ulah. Nya teu bisa kitu atuh, lanceuk jeung Adi kudu ngelehan. Lain gitu dawala. Di mana-mana ge lanceuk mah kudu ngelehan kanu ngora. Pan kudu ngelehan. Lain kita. Nya. Pan ceuk siaka lanceuk mah kudu ngelehan kanu ngora. Nya. Nu hareup jeung nu tukang jeung nu hareup lain. Nya. Cicing. Ulah sok ngalawan ka dulur kolot sia. Akang. Naon? Ayeuna mah usum perkawinan silang. Jadi lamun A ka B, B ka A. Itu bisa. Pokoknya cicing. Cekcok. Siam bereukang dewek. Cik tanya jenisna mending kemana. Ayo, ampun cing. Geulis ieu di tempo-tempo begitu deukeut mah ya awewe teh hareup ke jiblab. Di jiblab. Oh, jiblab hejo. Neng. Sangaran Neng. Tuh nya sieuna. Awewe ke da anu kudu kasar kitu mah moal daekeun. Sok tahan harga naon kitu. Nyaho dewek ge ya. Daek mah daek we. Awewe model kieu dewek satruk sanggup menangkeun. 1.500 Kang. Saha ngaran maneh? Lang. Kenapa gitu? Karalan lang. Jadi kehalangannya tidak tembok. Cepot teh diciduhan. Aduh. Tuh. Wah, jadi hirup gitu. Terlatih Kang kadina Kang. Aduh, bodoh. Aduh, dawala. Diciduhan dawala. Mundur. Masih kena diciduhan ku awewe mah mundur. Aduh, dawala. Mani tega. Aduh. Dawala ini cegol dawala. Mundur. Aduh. Nabi iya. Sakirana tekalaleras kasar mah mending mundur teh kitu hene. Neng. Naon? Kok duduknya di situ? Ari kedahna di mana? Nanti dong bersamaku di tempat pelaminanku. Aduh. Cetek itu dari gumbal gemel gitu monyong. Awewe mah resepeuna di gumbal gemel gitu. Dewek bisa. Sok siaka bagian kanu tukang. Dengikeun. Neng, naon?
Bapakmu dukun ya? Oh, tahu. Kepalamu baunya. Si goblok teh. Lain ngarayu eta mah ngahina jurig. Naon? Bapaknya tukang ojek ya? Iya kau tahu. Tadi tabrakan di Palapatan goblok sih teh. Aduh sarere mika cinta anu mana ai cintaannya hoyong kabenaran patukeun carita cinta dunya aku duaan kerjaman akan hawa mimitin yayang aya cinta suci cinta anu sebenarnya cinta terlepas dina dipikir-pikir manu bangir hirung teh manis Tuh dengekeun. bisa anu nyu semuanya neng Kadenge. bisaan si dawala aku padamu Aduh. kenging urang jalan-jalan mangga telangkung aa ayo kenging upami ngaleng neng mangga sawios asal tong dusun sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra sepanjang jalan kenangan sepanjang jalan kenangan siapa kayak kedek milu moal aduh ampun we ke urang latihan deui nya euy aduh kena yang penting matamat aing ngaji sia pajeung-jeung si ieu eueuh pisan nyarina ngomong geus seuras wae aduh aing kudu kumaha ngarayuna ieu Kang Haji kumaha kudu ngomong ieu aing kaela rek neangan parabot naon awewe mani hararese pisan Au. Siti kumaha teh? Au. Sia daek mah kai. Au. Daek mah sia kai. Au. Ih siti auli teh. Daek mah kai. Au. Daek mah kai. Kitu geuningnya sok daek yang kai. Teu daek dikadek sok wae. Sok lumpat dicacak sabitisna.
tapai Bang Sumantri anu parantos hasil ngapoyong Den Putri Dewi Citrawati maksudna bade dibantun ka nagara Maespati Bang Sumantri anu kairing ku Surya Maketu kalayan Senopati Kelinggapati miwah Lurah Semara Kudapawana sastra jika udawala sampun jengkaratin nagara Magadan dumugi kata perbatas nagara Maespati nanging aya anu ngaganjel dina manah Bang Sumantri asa aya nu ngabagadeuh dina hate kaula aya anu ngaganjel dina pikir kaula ngahalang rintangan kana tujuan kaula sabab niat awal kaula ulun kumaula teh ka hiji raja anu pasagi ku pangarti jembar ku panalar subur ku ilmu jeung panemu. Nah, ya kaula teh bet asa dipake sulur ku Arjuna Sasrabahu. Moal boa Arjuna Sasrabahu ngirimkeun kaula ka nagara Magadha teh anjeunna sieun teu kuateun kangge ngalamar Dewi Citrawati. Kakang Semara aya nagnu angsal damal nom leres nuju kawasan we Kakang Semar lingi-lingi nuhun sasarangan pajanten seri kagungan kasarian tuturunan tunasawa kahapan lain-lain naunari lantabur bitawaran lain-lain baka diri bagaimana
Gusti. Hebat agan teh tadi teh. Jasa bantuan ti sampean Mang Asra jeung Salik. Nuhun agan. Ieu jang jumuh Bapak. Sadaya kersamantena sadaya kersamantena nu ngaturi rup makhlukna Gusti anu Maha Suci nang sayungan kiawangi nang sayungan siapengi Sepaka pihak turagan diterima Mang Dewala nuhun kamana si gareng aya menuju tuang sangu goreng oh nya mangga sabagian kasalamatan eta oge ngajaga kesehatan nohono Salik mah nuhun sepaka pihak tur Bapak Jang diuk jang. Salimanya salimati boga pancen anu pasti boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru